Mitra nuju ngabandungan dongeng nuju duna gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingahan atuh para mitra sadaya dongeng ieu kasanggakeun etang-etang hiburan pangbeberamana. Dongeng ayeuna nincak bagian ka-41 atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi sadaya mitra aya dina kawilujengan oge para mitra dina kaayaan sehat teras atuh cenah hasil maksad gitu nya hasil maksad dina sagala-galana boh dina bidang dunyana dina bidang ieu para mitra sadaya hartosna mah pendidikanana karohanianana sareng sajabina mugi-mugi naon teh onjoy hasil maksad hartosna mah naon istilahna teh nya sukses pangintennya aduh des jangan istilahnya aduh gitu para mitra hasil maksad banganyangakeun kelebugna angin rawonom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-41 wilujengan. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun deui dongeng carios nyambung anu judulna nyaeta para mitra sadaya hiji dongeng karangan Aan Merdeka Permana anu judulna gelebugna angin ti rawa ono nyaeta dina bagian ka-41 ayeuna teh para mitra. Nyata perjalanan atanapi lalampahanna Mang Lendra arita teh nu babarengan sareng Nyimas Wulan Sari lebet ka Pulau Majeti. Itu para wargi sadaya, mangga urang teraskeun ieu dongengna. Para mitra anu mulia, obrolanna Mang Lendra jeung Nyimas Wulan Sari dina ngoning nuju ka Pulau Majeti loba pisan cenah nu dicaritakeun. Malah mah aya hal anu memang cenah mun minangka nama mun hartos nama para mitra disangkal tema disangkal ku Nyimas Wulan Sari tina urusan di antarana bae anu disebutkeun cenah antara cenah kudu adil antara lalaki jeung awewe dina urusan migawe pagawean. Nya harita ku Nyimas Wulan Sari dijelaskeun masalah nu aya patula patalina antara awewe lalaki nu aya di Pulau Majeti. Para mitra kaum dangu, Nyimas Wulan Sari lajeng nyarios. Nu dimaksad awewe jeung lalaki kedah satata teh Kakang. Upami mampu dina pasaratanana, ari henteu mampu mah nya teu kedah maksakeun Kakang. Yeuh teu kedah maksakeun. Sanaos lalaki ari teu tiasa mapakan kamampuan awewe mah teu sawios-wios eta padahal dilaksanakeun ku awewe. Ta ayeuna Kakang meuni jiga nu ripuh nya ngawalah parahu teh. Atuh nyaan terus terang we. Hartosna mah katingal Kakang teh meuni ripuh naker. Dina ngoni ngawalah perahu dina waktos ayeuna teh ulah maksakeun Kakang sawios ku jisim abdi we ngawalah perahu mah atuh datos janten padamelan jisim abdi mah sadi dinten dina ngawalah perahu teh da urang dieu mah biasa upami cenah bade init-initan teh ngagunakeun perahu seseueurna mah kitu margi ti Pulau Majeti ka daratan-daratan itu teh apaan kedah nganggo parahu pamit nganggo parahu teh moal tiasa dugi Kakang kitu moy oge mangga sok abdikeun we pangwelahna keun ku abdi diwelah parahuna Kakang mah terang dugi we kanu dituju cek Nyimas Wulan Sari mahal bari menta pangwelah parahu nyaeta para mitra sadaya ka Mang Lendra. Mang Lendra tetep manehna boga harga diri dina soal eta mah. Da dicenah di lembur maneh nama
asing sakur pagawean model kitu mah KBG dipigawe ku lalaki cenah para wargi sadaya. Jadi lamun ayeuna pagawean nu biasa dipigawe ku lalaki, heug dipigawe ku awewe asa aneh. Nya tungtung namang Lendra teh nyarita deui. Ih, monya kakang dianggap teu mampu ngawala parahu atuh Nyimas. Ayo, kuat kene kakang, kuat kene. Cek Mang Lendra. Bari namahan tanagana sangkan parahu ngagancangan. Tapi kulantaran tanaga beuki sudah. Batan ngagancangan kala kalengeun duanana meni asa kempreng. Tur akhirna nepikeun ka eureuna pisan eta parahu teh. Sakumaha nu kauninga para wargi sadaya harita teh. Nepi ka eureuna pisan cenah eta parahu teh kulantarana Mang Lendra geus teu kuat ngawala parahu. Leungeun duanana meni asa kempreng. Leuleus cenah para mitra jeung karasa cenah pegel, luar biasa pegelna. Geus teu bisa digerakeun deui. Nya para wargi dina aya-ayan kitu akhirna mah kusabab kitu harita pangwelah teh direbut ku Nyimas Wulansari. Ngan aneh para wargi, aneh luar biasa. Ari geus dibelah ku Nyimas Wulansari mah, parahu teh meuni nyuruwuk gancang padahan nu ngawelahna teh, teu keler-keler capek da teu katemo ngaluarkeun tanaga gede. Harita para wargi nyaan, pikeuna Mang Lendra mah ngarasa helok. Ngarasa aneh, nah ieu awewe gede-gede ting tanaga. Ngawelah teu kaluar jiga-jiga teu kaluar tanaga. Hiji tanda meureun manehna mah geus ahli, geus biasana dina ngoni ngawelah parahu teh. Padahal nu dirasakeun ku dirina mah ngawelah parahu teh meunila atlet kesan. Bakat ku capek teh meureun, jeung tanaga nepi ka beakna. Akhirna nepi ka asa pegel tur asa kempreng. Memang para wargi dina hal eta mah Nyimas Wulansari jiga-jiga nama geus biasa dina ngoni ngawelah parahu. Saterusna Nyimas Wulansari nyarita deui. Dina midamel naon-naon bae oge kakang. Saestuna mah kedah anu mampu. Hartosna mah kedah anu mampu midamel teh. Ulah samarangan kitu. Janten palebah dieu mah teu gumantung naha awewe naha lalaki kakang. Tak ieu nu dimaksad lalaki sareng awewe satata teh di nagri Pulo Majeti mah. Nu kinten-kinten mampu dilaksanakeun ku awewe dilaksanakeun kakang. Kitu moy oge. Atuh cenah sami-sami sareng kaum pamegetna oge. Nya sami-sami we. Midamel padamelan kitu. Aya kalana atuh awewe oge cenah kapahumaan ngahaja arinit kitu. Malah babarengan antara awewe jeung lalaki teh. Gawe babarengan teh kitu dina ngoning nyiar pakaya, nyiar keur kahirupan, jeung deui dina ngoning nyiar kahirupan ge tadi disebatkeun da urang Pulo Majeti mah cenah teu hayang mak. Teu hayang medah-meduh teu hayang. Da tadi ge disebatkeun upami ngaleueut mung sakadar eta we cenah ulahana ang teuing. Atuh cenah lamun ieu dina barang tuang mung sakadar ulah lapar teuing kitu kakang nu oge. Ceuk Nyimas Wulansari panjang lebar cumarita ngeunaan kaayaan di Pulo Majeti. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Atuh para wargi sadaya memang teu karaos perjalanan teh. Harita geus saha jiga-jiga nu tereh anyog ka sisi Pulo Majeti. Pamustungan nama parahu teh anyog ka sisi Pulo Majeti. Di ieu tempat kaayaan beuki kabireungeunna teh para wargi. Atuh tambah asri hiji tetenyoan anu teu katenyo samemehna. Padahal apan Mang Lendra teh kungsi hanjat ka eta Pulo Majeti. Jeung batur-baturna sawatara waktu kaliwat. Tapi saeutik ge eueuh tetenyoan sarupa kitu. Nah, atuh ayeuna dina kaayaan eta teh
Meni matak pikar sepeun pisan. Atuh manuk-manuk di sarada meni halalegar kaayaan teh para mitra di Pulau Majeti mah. Angin cenah para mitra sadaya ngahiliwir, matak genah karasana. Nyaan matak betah tumanina. Manehna palahak polohok we di daparahu teh ningali kaayaan di basisir Pulau Majeti. Jeung ayeuna teh tinggal hanjat ka Pulau Majeti. Para wargi kaum dangu malah para mitra di talaga ge harita teh karasa. Memang kaayaan atuh sato-sato talaga teh nyaeta di sisi talaga kaya ning bancet jeung sajabana di sarada. Geus kitu atuh Mang Lendra harita teh nyarita. Kadinya mas atuh hanyatna bili gobis. Sok nyakelan we keun kana leungeun kakang ieu keun. Sok ka dieu Sok nyakelan ka dieu. Ceuk Mang Lendra ngajleng ka darat miheulaan. Geus kitu leungeunna ngarongkong sabab nyimas sebulan sari cengkat. Ngarongkongkeun leungeun menta disangga. Harita teh para wargi sadaya kulantaran Mang Lendra leuwih ti heula ngagajleng ka darat. Didinya atuh kaayaan anu matak hegar teh tapi samemehna. Manehna kudu nulungan heula nyaeta. Nulungan ka Nyimas Wulansari supaya bisa unggah ka darat teh. Geus kitu para mitra leungeun ngarongkong sabab Nyimas Wulansari cengkat. Cengkat tidinya Nyimas Wulansari teh para wargi sadaya. Maksudna mah nyaeta ngarongkongkeun leungeun menta disanggap. Aduh punten nih mas. Kakang ge teu kahaja ieu teh. Nyepengan kembal pada nyaswa. Ceuk Mang Lendra ngagorowo. Sabab semunangkeup kana awak Nyimas Wulansari. Atuh menika rasa eungal cenah para mitra sadaya. Menika tangkeup awak Nyimas Wulansari. Mangkaning anu pelebah katangkeup teh pas pisan dina gunung sakembaran cenah para wargi. Aduh. Mang Lendra harita teh meuni ngarasa bunga luar biasa. Tapi aya oge sieun bisi Nyimas Wulansari ngambek. Sawios atuh kakang, sawios. Da biasa pameget masok itu di mana oge. Bari imut ngadilak para mitra sadaya. Atuh hade memang Nyimas Wulansari surti. Memang imut anu ngandung ngepangirut. Para wargi sadaya dilak ngandungna atuh cenapar kelet ngandung pamelet. Ana atuh dilakna cenah ngandung naon cenah para mitra sadaya. Aduh sugan mah. Memang harita teh tungtung nama duanana geus anjog kadar. Malah mah duanana laleumpang para wargi bari nyuai-nyuaikeun cenah eta dangdaunan nu aya di dinya nu ngahalangan. Tapi sabenerna mah henteu loba nu disuaikeun teh. Ai jalanna mah jalan satapak tos aya. Namung kalan-kalan aya atuh cenah dangdaunan anu harita teh atuh ngahalangan. Henteu dipotongkeun disuaikeun we ku Nyimas Wulansari mah cenah para mitra dangdaunan teh. Manehna laleumpang di dinya meuni mata ka genah tumanina. Mata ke bunga pikeun Mang Lendra mah dina perjalanan harita teh para wargi. Manuk-manuk kadina tatangkalan di sarada patemalan jeung pada baturna. Malah harita Mang Lendra tuluy nyarita deui. Nyimas. Ieu teh jalan anu ka mana ieu teh? Meuni ngabulungbung kieu samohon. Sok sanaos jalan satapak tapi ngabulungbung. Meuni lalening kieu aduh. Memang aya sumuhun dangdaunan anu nyorog ka tengah jalan tapi da teh sawios-wios atuh. Aduh, nya asa kakara kakang mah menak jalan hodek ieu. Ceuk Mang Lendra geus rutret deui bae para mitra ka sisi kagigir. Harita teh kakenca kakatuhu. Malah kalan-kalan ningali kahandap terus tanggah ningali ka luhur. Kitu jeung kitu ngarasa hookeun ningali patempatan di dinya aya ku asri kabina-bina. Jero hate Mang Lendra, mun di tempat aing heueuh dirancah samodel kieu, moal teu betah temenan aing. Tapi kita aing di dieu leuwih betah yeuh. Hah, lamun ceuk aing cicing di dieu ge teu naon aing mah. Kitu ceuk pamikir Mang Lendra.
Tapi aing teh boga cita-cita ite. Aing teh hayang neang eta Ki Ajali, sekalian hayang nyalametkeun Ki Ajali. Aing boga cita-cita aing sebenarnya mah nya. Mudah-mudahan we laksana lah. Para wargi sadaya. Harita nyimas sebulan sari cicing we para wargi bari lempang teh. Padahal Mang Lendra mah noroweco bae. Nyebutkeun ngarasa heran cenah ningali kaayaan model kitu. Sumong Nyimas imah. Terus terang we ite jalan nu ka mana sun ite? Sumuhun kapanan urang teh nuju muru ka puseur karaton nagri Pulau Majeti teh ya Kakang. Taya jalan teh nu nuju ka puseur dayeuh nagri Majeti. Mangga urang sarengan we sareng abdi. Tembal Nyimas Wulansari nuduhkeun ka hareup. Kerajaan Pulau Majeti nya. Aduh. Nah, tu basa Kakang nguseup jeung babaturan ka dieu mah. Teu katemong tanah-tanah yang di dieu aya tempat anu aya karaton. Teu katemong. Teu katingali teh tanah-tanah aya karaton di dieu. Tapi nah atuh ayeuna mun mata kehegar kieu, aduh eta manuk bisa rada. Nyotak betahnya. Manuk-manuk di dieu mah Kakang hirupna teh tumanina margi tara diganggu. Tara aya nu sok ngaganggu ka manuk, janten hirupna teh barungah we. Atuh lamun nepi ka cenah baranahan tuluy anu kolotna nya tungtungna mah paraeh we nu kolotna ge. Da teu aya nu pirajeunan ngala manuk. Atuh cenah di dieu mah teu aya Kakang jadi manuk teh baleger di dieu mah halalegar jeung semunu bartaheun kitu mah oge. Aduh sumuhunnya. Aduh ieu mah nya hebring pokoknya di dieu mah terus terang we Kakang mah nya asa katajina karya. Cek Mang Lendra para wargi sadaya. Harita ge para wargi anu mulya, amalah mah waktu Mang Lendra nyebutkeun yen waktu manehna nguseup jeung babaturanana teu aya tanda-tanda di dinya aya karaton. Nya Wulansari mah para mitra sadayangan saukur imut adina ningali kaayaan Lendra sarupa kitu. Ngan lila-lila mah para mitra kulantaran Mang Lendra noroweco bae cenah. Naon sababna di eta tempat beteu kapanggih baheula? Nyimas Wulansari tungtungna nyarita deui. Nya panginten teu kapendak we tu Kakang. Da disebatna ge aya teu aya, disebat muhun, disebat teu aya da puguh aya kitu. Mun disebat aya da teu aya. Disebat teu aya da puguh aya. Pongko ari tengah haja milarian mah nya moal kapendak we sagala rupi oge Kakang. Da kedah lares-lares pamimilarian teh. Janten kitu tanu mawi oge. Buktosna we Kakang jak kabantangin neme ayeuna 30 muru ka dieu geuning neme karaos helok. Cek Nyimas Wulansari akhirna mungguh matak ngingetan deui ka Lendra. Yen ieu putri teh keur kasamaran nganggap dirina sinatria nu gagah perkasa. Sinatria pilih taning nu ngaran Raden Jakabantangin ti Karajaan Galuh. Sumangga para wargi urang teraskeun ieu dongeng. Perjalanan Nyimas Wulansari harita teh disarengan ku Mang Lendra. Atanapi atuh ben atuh cenah jelas nama perjalanan Mang Lendra nu disarengan ku Nyimas Wulansari harita tereh anyog para wargi sadaya kanu disebut puseur dayeuh hiji karajaan anu katelah Pulau Majeti. Para wargi anu mulya, sabot lempang mapai-mapai jalan nu ngabulungbung tur asri. Mang Lendra terus nginget-nginget dirina teh. Manehna tumanya naha ujug-ujug aya di tempat ieu. Padahal samemehna mah apanan keur mendeko sarila di hareupeun sedong. Nyaeta keur ngadua sangkan arwah Ki Ajali ulah dina kaayaan marakayangan. Ari ayeuna cenah ujug-ujug aya di wewengkon karajaan Pulau Majeti tur aya beja pajah Ki Ajali teh teu acan maot.
kitu cenah para wargi sadaya anu katarima ku manehna ti Nyimas Wulansari. Hal ieu teh nimbulkeun kaheran luar biasa pikeun atuh Mang Lendra mah para wargi. Para wargi ayeuna urang carioskeun nyaeta kaayaan di hiji patempatan barang para wargi sadaya celak-celak katingali meureun aya nu datang. Hontan harita keneh kuda disada keur kitu kolotrak-koloprak cenah para wargi. Kuda nyamperkeun ka eta patempatan atuh geus kitu para wargi sadaya tuluy atuh eureun eta kuda teh di dinya nya geus kitu mah salajengna eta nu disebut gulang-gulang teh geuning para wargi sadaya tuluy nyarita eta kuning Nyimas Wulansari. Aduh Nyimas aduh amangan ka mana wae Nyimas teh itu tuang Rama melangeun kaula nun. Aduh eta sok amangan teh tebih teuing nun. Aduh itu tuang Rama melangeun ka bina-bina sumuhun amangan ka mana wae ari Nyimas. Ulah lampar teuing amangan teh nun. Pilih nyasab kitu tah. Aduh. Ih, mangga atuh itu enga tu tepangan tuang Rama. Mentos iji gimrang wae sumun tuang Rama teh. Kumargi ngantos-kantos Nyimas nun. Kabireungeuh aya alitan gulang-gulang. Tarumpa kuda tur salah saurang di antarana gogorowokan nyarita para wargi sadaya. Ngadenge gulang-gulang harita teh nyarita kitu. Nyimas Wulansari tuluy nyarita deui. Nah, make kudu melang sarupa kitu. He gulang-gulang. Pan tadi kaula geus bebeja deuk lalayaran sorangan di Talaga Cikahuripan. Atuh hayang we kula ge ngasaan senang-senang. Ngasaan kumaha hiliwirna angin talaga. Tah kaula teh tadi geus bebeja lalayaran di Talaga Cikahuripan. Tembal Nyimas Wulansari. Sabot gulang-gulang tarurun tina kudana salah saurang tumanya. Ke. Ari iyo cacakati meni Nyimas. Kunaon diwenangkeun ngulampreng ka urang. Ih, ari Nyimas sok eta naha kinten-kintena tuang Rama moal benu. Yu jajaka bat ngulampreng nepi ka dieu. Cek eta gulang-gulang para mitra, eta gulang-gulang teh ngarasa curiga ningali kaayaan Mang Lendra asup ka eta patempatan. Kapanya ieu pisan anu katelahna Raden Jakabantangin teh kakak ieu gulang-gulang. Ieu teh Kakang Jakabantangin sabenerna mah di Nagri Galuh ieu teh ieu. Ieu teh lainna jalma samarangan. Ieu teh tamu agung nu mata ku kami teh dibawa ka dieu ku kaula rek ditempangkeun ka ieu ka muhun ka Rama kaula. Kitu matak oge ka Kanjeng Rama rek ditepangkeun. Ieu teh nu katelah Raden Jakabantangin teh ya. Tembal Nyimas Wulansari bari ngareret ka Lendra. Jakabantangin nya saha jeung nu teu meniji Nyimas. Kade pilih kasamaran Nyimas. Segala rupa ge kena hati-hati. Aya paribasa kena carincing pageuh kancing suhun. Saringset pageuh cawat suhun. Aduh, janten dina maksa ceuh. Ulang teh ulah samarangan babakuna mah. Kitu pang-pang nama buah-buah ieu teh. Anu pokona mah nu bade nyiliwuri. Buah telik Pangendra Jala sareng sajabina kitu mah oge. Kena atos-atos Nyimas. Mangga dongeng urang teraskeun deui. Harita gulang-gulang oge ngarasa curiga. Buah-buah ieu teh cenah para mitra ngarupakeun telik Pangendra Jala ti Nagri Batur. Nu hayang netenan kaayaan di negeri Pulau Majeti.
Numatak manehna teh henteu narima kitu bae, malah tumaros heula cenah para mitra. Jeung deui disebutkeun ngaran Jakabantangin, eta gulang-gulang ge ngaraos elok, ngan saterusna Nyimas Wulansari harita teh para wargi cumarios deui. Ari Andika mah gulang-gulang nah asana teh nya geus poho deui. Ya, wahnya Andika geus poho deui ya. Apan ieu teh Raden Jakabantangin, urang kerajaan Galuh. Nya ieu teh putrana Kipatih Walangsege teh ya. Anjeun teh meuni pohoan kami dabina nya. Pancan pikun anjeun teh moal nya nepi ka poho deui ka Raden Jakabantangin. Ari anjeun meuni pohoan teh kabina-bina ieu gulang-gulang. Ari anjeun mah ceuk ka Wulansari para mitra ke harita teh para wargi neken ka gulang-gulang yen gulang-gulang teh cenah pohoan deui. Janten Kipatih Walangsege nu jago dina meruhkeun anginnya. Asa emut cing. Asa emut. Cek gulang-gulang nginget-nginget. Tah bener. Ayeuna eta ilmu meruhkeun angin nu katelana Silimbung Geni geus diturunkeun ka ieu ka Raden Jakabantangin teh kitu matak oge. Cek Nyimas Wulansari munggu ngagebegeur lendra sabab Nyimas Wulansari para mitra sadaya nyarita bari ngareret deui ka manehanana. Waktosna se.